Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga diantos subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-47 nya. Sakumaha anu ka Bandungan ku urang sadayana dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugi ka nyarioskeun Ginggi teh nya anu harita ti bumina di Kiyogas Citra harita disarengan ku Purbajaya teh. Kumaha leujengna ieu carita? Mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangkeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-47. Ginggi sabenerna hayang pisan tumanya ka Purbajaya ngeunaan kajadian di wilayah Andegalan teh Tanjung Pura. Ngan bae lamun ujug-ujug tumanya masalah eta bisi Purbajaya curigaeun ongkoh deui leumpangna geus tepi ka gerbang puri. Parantos dugi kalawang atur nuhun Raden atos kersa jajab jisim kaula, ceuk Ginggi ungeuk semu moyongkod. Hayu wae da kaula eudeuk laju murus sisi kuta, ceuk Purbajaya ngajak neruskeun leumpang. Ginggi harita teh neuteup. Kaula eudeuk ka sisieun kuta palebah sisieun Cipakancilan. Pikeun kadua kalina Ginggi neuteup manehna inget di palebah dinya teh aya kobong tempat dumukna Ki Banen jeung Ki Ogel teh. Raden, ieu teh tos wengi, ceuk Ginggi. Bade aya pikersaeun naon ngalanto ka palebah dinya? Ah, hayang we jalan-jalan atuh. Tembal Purbajaya jigan umung ditanya leuwih gemet ku Ginggi teh. Atuh kusabab kitu Ginggi ge nuturkeun tukangeunana. Ginggi mah malah kalah inget deui ka Ki Banen jeung ka Ki Ogel. Kumaha cenah ayeuna nasibna eta dua jalema teh? Harita basa kumanehna ditinggalkeun Ki Banen teh keur nandangan kasakit ngan sabada harita kumanehna dipariksa geuringna Ki Banen teh ku alatan jieunan jalma, hartina aya jalma jail anu ngarepkeun Ki Banen terus gering. Saha anu boga polah kitu acan kanyahoan kajaba ukur sangkaan wungkul. Yen anu jail ka Ki Banen teh tayalian iwal ti Suji Angkara nu diparentah mikeun obat padahal mah racun. Nya jajaka Seta jeung Madi anu matak Ki Banen di jailan kusabab Ki Banen mergo Suji Angkara kukulunuan dipurina nyimas Dewi Banyak Inten. Urang bisa leumpang babarengan tepikeun ka jalan anu di balai anu muru ka wilayah Jahwihita. Ke ku kaula muju leumpang andika mengkol ngenca mun rek ka puri bagus eta mah, ceuk Purbajaya. Mangga Raden, namung dipaeuneun urang aya jalmi tiluan muru ka palebah dieu, ceuk Ginggi ngan jigana Purbajaya oge geus nyahueun deui harita teh. Nya ponggawa anu keur tugur jigana mah, ceuk Purbajaya. Ngan bae ari Ginggi mah teu geunah hate
Rengkak eta jalma tilu teu jiga ponggawa anu keur tugur, anu ginggi ngarasa was-was yen bakal aya kajadian anu teu dipiharep sabab anu nyamperkeun tayalian iwal ti Suji Angkara, Seta jeung Madi. Kaayaan teh geus poek meureun Purbajaya mah teu bisa nalingakeun saha-saha anu datang. Beda deui jeung Ginggi anu ngagunakeun elmu sorot kalong. Ginggi embung katohyan ku anu tiluan yen keur leumpang bareng jeung Purbajaya. Ngarasa curiga ku gidig-gedigna jalma anu tiluan, Ginggi ngudar iketna geus kitu eta iket dipake taregos tepikeun ka beungeutna katutupan ukur tembong panon wungkul. Jalma anu tiluan geus ngadeuketan malah tekung silila Suji Angkara mah langsung hari teh nyarita tarik. "Saha Andika?" cenah. "Purbajaya." "Serbu!" cenah nitah ka Seta jeung Madi pikeun narajang Purbajaya. Sabuat kitu Ginggi luncat ngajauhan bari niru-niru jalma anu sieun. Manehna nyalingkar ka tukangeun tangkal kai badag. Kabireungeuh Purbajaya dikepung wakul buaya mangap ku jalma tilu, dihurup ku tiluan. Saliwat oge ku Ginggi kabireungeuh yen Purbajaya bakal ripuheun lamun mah diantep sina terus galungan. Pangabisa Suji Angkara satingkat aya di saluhureun Purbajaya. Seta jeung Madi jajar pasar ngan lamun tanagana digabungnya Purbajaya bakal ripuh. Saliwat Ginggi nyaksian yen sanajan Purbajaya boga pangabisa ijen, tapi jigana manehna mah lain tukang gelut, gerakanana kaku jiga anu tara latihan. Kapikirna ku Ginggi Purbajaya mah sabadana lain anu biasa ngaluarkeun tanaga anu bedas. Biasana ukur ngatur urusan laut jeung walungan. Beda jeung Suji Angkara katut dua bawahanana anu ku Ginggi sababaraha kali kabireungeuh resep jogol. Purbajaya ukur tapis dina ngagunakeun jurus anu sipatna nahan serangan. Sabalikna nutiluan meleuwih mentingkeun gerakan nyerang, malah jurus-jurus anu dikaluarkeun ku Suji Angkara mah leuwih deukeut kana hayang maehan. Henteu sampurna-sampurna teuing, tapi saliwat oge Ginggi nangenan yen Suji Angkara keur ngagunakeun jurus maung lugai, salah sahiji jurus tina taktik tempur Ratuning Balasawi Sariwu. Awak Suji Angkara mus-mus dongko bari sapasang leungeunna ranggoas ka hareup. Jiga anu rek nyakar sababaraha kali leungeunna ngaheumbat ka hareup jiga anu rek nyakar harigu Purbajaya. Ku anu leuwih ahli eta cakaran bisa norobos ngabedah harigu tur sakaligus ngabedol jajantung. Tapi anu bisa kitu mah ukur anu geus tapis dina ngagunakeun elmu pareket balung. Leungeun bisa nyolodor jiga anu manjangan sabab bisa ngatur sendi tulang sangkan rada anggang. Teu kabeh jalma bedas bisa kitu. Kidar mah bisaeun malah remen nitah Ginggi nyuprih eta elmu atawa jurus ngan bae Ginggina anu nolak. Sabab elmu ngorowot harigu tepikeun ka norobos ngrewas jajantung, ceuk Ginggi mah eta elmu anu jahat dina tarekah nganiaya jalma. Bisa jadi Ki Bagus Seta mah tamat latihanana, terus meureun dibikeun ka Suji Angkara, ngan bae anu kawarisna atah pisan dina ngagunakeunana kabireungeuh. Leungeunna ukur ranggoasanan jiga rek ngorowot tapi da teu bisa ngahontal awak Purbajaya.
Kusabab bosen teu bisa hasil antukna Suji Angkara ngarobah jurusna ku tenggelan biasa. Dan sanajan kitu lamun teu dibantuan hiji waktu Purbajaya bakal ripuheun. Keur mah boh seta boh madi niatna geus jelas eudeuh ngalanyawa Purbajaya. Malah hiji waktu mah posisi awak Purbajaya aya di tempat anu bahaya. Ieu jejaka urang Tanjung Pura teh cikeneh anyar naki sodokan peureub seta anu ngarah kana hulu angen. Ieu serangan bisa ditakis ku dampaleungeun katuhu tur awakna rada dongko. Tapi ti tukangeunana madi nyieun panarajang ku cara ngahampol punduk Purbajaya ngagunakeun dampaleungeun. Hampolan dampaleungeun kana punduk teh satakerna pisan atuh balukarna Purbajaya ti kusruk harita teh kahareu. Tumireungeuh kitu teh kadenge Suji Angkara seuri bunga. Malah sabot awakna ngajleng ngajaul ka luhur. Ayeuna gerakanna ngagunakeun jurus heulang ngupuk. Sarua ieu ge salah sahiji jurus anu dicokot tina taktik tempur Ratuning Balasariwu. Sapasang suku Suji Angkara anu nyirorot ka handap Tatojer. Ginggi ngajudi yen sapasang suku Suji Angkara teh bakal nejeh atawa najong sirah Purbajaya anu harita masih keneh ngudupung. Purbajaya teu boga waktu pikeun ngagurinjal ongkoh ti sisi tigigir seta jeung madi geus nyieun gerakan susulan. Ireungeuh kitu Ginggi geus teu bisa ngantep deui awakna harita keneh ngablesat. Bari meberkeun sapasang leungeunna. Sebenarnya ieu teh jurus heulang ruyuk. Niru-niru heulang eudeuh newak beurit, tapi ku Ginggi ieu jurus dirobah. Awakna muntir tarik bari tetep meberkeun sapasang leungeunna. Teu jiga heulang keur ngapung tapi jiga kolecer anu hiber. Awak Ginggi anu keur hiber bari muntir jiga kolecer teh muterna ngadeuketan awak Suji Angkara anu pas keur ngajleng rek ngajejek sirah Purbajaya. Awak Ginggi terus muntir ngadeuketan awak Suji Angkara bari nyerengeh seuri. Nah make seuri sabab Ginggi geus nyipta-nyipta yen tarang Suji Angkara bakal benyut deui jiga anu enggeus-enggeus. Lamun teu heula mah benyut pedah ditonjok peureub buleud Ginggi, ari anu ayeuna mah benyutna pedah kasabet kolecer. Keun sia 3 kali sia tarang sia benyut ku aing, ceuk Ginggi nyarita jero hatena. Ginggi inget keneh Suji Angkara tarangna benyut basa rek ngagadabah Nyi Santimi. Nu kadua benyutna teh pedah rek ngagadabah Nyi Mas Dewi Banyak Inten. Tah benyut anu katilu mah nya ieu pisan sia, ceuk hate Ginggi. Siat beletak ada. Suji Angkara ngagoak nahan nyeri jeung reuas. Manehna saeutik oge teu nyangka sabab ujug-ujug kahareupeun manehna bet aya nu hiber nyaon-naon. Memang teu kaburu mireungeuh naon-naonna anu cikeneh muntir tur ngabentur tarangna teh saking ku gancangna. Jeung utamana mah kusabab awak Suji Angkara geus ngacleng manten ka tukang geus kitu tonggong neungar kana dahan kai. Tapi awak Suji Angkara sakitu mah kuat sabab sanajan awakna limbung sampuyang sampoyong manehna masih keneh nyarita bari sorakna arap-ap peureupeup. Saha sia cenah. Ginggi anu memake taregos lempang ngagedig pura-pura nama eudeuh nyerang deui. Ka Suji Angkara sabab katara leungeunna acung-acungan ka luhur jiga rek ngagebug. Malah sakapeung ngacungkeun peureub buleudna luhureun sirah bari dipuntir-puntir. Tur tetela deui Suji Angkara ge ngarempod gimireun, malah akhirna manehna malik ka tukang.
Indit tidinya bari awak dadalig degan jeung sasampoyongan ninggalkeun anak buah kana anu duaan anu ayeuna keur tarung jeung Purbajaya. Malah tarungna oge teu lila, lain hartina geus dielehkeun ku Purbajaya, tapi alatan keder mireungeuh dununganana diperuhkeun ku gerakan anu sajurus. Seta jeung Madi ge tadina mah rek ting belecat lumpat ngajauhan ngan bae awak Ginggi ngebelesat tur mere hadiah tonjokan hiji sewang kana tarangna masing-masing. Seta jeung Madi mah teu kaburu ngagoak, da kaburu kapiuhan. Andika ieu teh, Purbajaya neuteub Ginggi semu teu percaya. Tapi dapan eces wuri-wuri Ginggi leungit jebul jalma anu ditaregos. Ginggi ngantelkeun curugna kana biwirna. Purbajaya ngarti yen dirina kudu dirusiahkeun. Sabot kitu Seta jeung Madi mah masih keneh can eling. Tapi ku Ginggi sina hudang dipaksa ku jalan ngabetrikeun sababaraha urat getih maranehna. Seta boh Madi harita keneh eling ngan masih keneh nalangkarak bengkang. Ieu teh panarajang anu kadua kalina ka aing, sebutkeun sia. Naon anu jadi alasanana? Ceuk Purbajaya. Da dititah ku Raden Suji, ceuk Seta. Heueuh, aing ge nyaho. Ngan pedah naon si Suji mana jiga anu ijid ka aing? Sabab sia mah jalma jahat. Ceuk Madi anu huntuna nyenghol. Plak! Purbajaya nyabok biwir Madi tepikeun ka huntuna nyenghona teh coplok. Aduh! Tobat! Bongan sia nuding aing jahat, kudu puguh sia. Aing teh ngajahat naon ka si Suji? Ceuk Purbajaya keukeul. Sok sebutkeun naon kajahatan aing tapi ka si Suji hayang ngalah nyawa aing? Ceuk Purbajaya deui. Sabab sia anu jadi gara-gara nyimas Wulansari Palastra, ceuk Seta. Si Wulan Paeh? Purbajaya ngagebeg reuwas. Paeh pedah naon? Purbajaya newak baju Seta bari dicentok-cetok. Sok sia, sebutkeun Paeh sabab naon? Kaula niat edek bebela kaki Ilun Rosa sabab nyimas Wulansari ku sia dikaniaya, ceuk Seta. Dikaniaya kumaha aing teu ngarti, ceuk Purbajaya. Atuh daradad Seta nerangkeun. Yen nyimas Wulansari luas maehan maneh sabada maca surat pamere ti Purbajaya. Lalayang naon cenah eusina? Dina eta lalayang sia nyebutkeun edek kawin jeung putri Pangagung Pakuan. Nyimas Wulan pegat harpan kuciwa ku talajak sia nyaluas maehan maneh, ceuk Seta. Nyao, aing mah teu ngirim lalayang deuleu. Komo eusina sarupa kitu? Ceuk saha aing edek kawin ka urang Pakuan jeung saha? Memang aing harita bebeja rek digawe di Pakuan. Sangkan mati-mati ngawin si Wulan aing geus jeneng deuleu. Omong Purbajaya keuheul. Jeung heran kana tudingan Seta, malah kabireungeuh Purbajaya jiga nu hemeng. Neuteub kajauhna sanajan kaayaan remeng-remeng oge. Palias aing teu rumasa ngirim lalayang ka si Wulan, amitan ka dirina oge bari manehna satuju nitah aing jadi pangkat di Pakuana. Mana
lalayang anu pajah menang aing teh aing hayang nyaho. Cek Purbajaya malah sorak ngageter jiga nahan piceurikeun. Ayeuna giliran Seta jeung Madi anu bingungeun lalaunan duanana carengkat. Raden Suji anu maca lalayang mah cenah eusina teh yen sia edeuk gawe di Pakuan tur edeuk kawin ka putri Pangagung di Pakuan. Nyi Masulan nyeri hate nya luas maehan maneh hareupeun Raden Suji. Cek Seta, kurang ajar si Suji geus mitenah aing. Cek Purbajaya nyarita manika cida ambek kena harita teh. Jigana kakeuheul jeung kaambek Purbajaya rek diteumbleulkeun ka Seta jeung Madi da bukti naleungeun Purbajaya geus diheumbatkeun ngan bae harita kan dipegat ku Ginggi. Cicing Ginggi, aing tu genah geus dipitnah sarupa kitu. Cek Purbajaya tapi tanaga Ginggi jauh leuwih badag pikeun ngahalangan gerakan Purbajaya. Debi ngadenge ngaran eta disebut boh Seta boh Madi katembong ting calangap meureun bakating kureuwas jeung teu percaya. Ngan kusabab Purbajaya geus katalanjur nyebut ngaranna atuh kapaksa Ginggi ngalaan taregosna. Boh Seta boh Madi beuki reuwaseun geus kitu ngadadak ngayek-yek malah awak duanana ting kulahek deui. Duanana kapiuhan deui harita teh. Duh, jadi we datang deui panyakitna. Kumaha atuh jisim kaula capek nyageurkeunana yeuh. Cek Ginggi bari langsung ngurutan leungeunna Seta jeung Madi pikeun memener jalan getihna. Teu kungsi lila Seta jeung Madi geus ting kuniang deui manehna molotot reuwas ka Ginggi badis mireungeuh jurig. Bener sia teh si Ginggi, cek Seta. Leres Raden, jisim kaula teh budak bodoh teh pan. Walon Ginggi rengkuh tapi pinuh ku sindir sampir. Seta jeung Ginggi Seta jeung Madi ngadadak ngareluk lir bueuk meunang mabuk. Aduh, ampura kaula Ginggi, cek Seta. Nya anu kudu menta dihampura mah kaula atuh ka aranjeun duaan. Rumasa geus ngabobodo, tembal Ginggi. Naon atuh salira teh bet nahap-nahapkeun maneh pura-pura jadi jalma bodoh ning, cek Madi harita teh ngadadak ada belentongna. Geus henteu kudu panjang catur sabab loba anu jadi kasang tukang nama. Sabab loba anu jadi kasang tukang nama. Ngan kaula tidanget ayeuna mere pangwadi ka sia duaan. Jauhannya si Suji montong daek dibabawa jahat ku eta mangkeluk cek Ginggi. Boh Seta boh Madi ting haruleng. Jigana masih cangcaya naha dununganana dituding jahat. Kuduna Andika duaan geus apal basa Andika dititah ngirim ubar keur Kibanen. Anu dikiriman ubar-ubaran. Ubar tebatan cager kalah kanceuh kan. Nah sababna kitu, sabab Suji Angkara geus mere ubar-ubaran anu sabenerna teu cocog jang panyakit Kibanen. Cek Ginggi, Seta jeung Madi masih keneh ting haruleng. Teuing hemeng ku beja anu anyar, teuing masih keneh leneng dumeh tadi dihampol ku Ginggi. Suji Angkara hayang maehan Kibanen ku cara anu lemes. Anu jadi gara-gara na Kibanen geus apal kana rupa-rupa kajahatan Suji Angkara. Kaula geus nalungtik kajadian nu tumiba ka Nyi Mas Wulansari. Eta wanoja palastra lain dumeh pegat harepan ditinggalkeun ku Purbajaya.
tapi maihan maneh sabab ajen dirina geus dilelece ku Suji Angkara. Aya badega ki Ilun Rosa anu mergo yen Suji Angkara nyulusup ka jero kamar Nyi Wulansari. Ceuk Ginggi harita teh. Boh seta, boh Madi ngareluk tungkul. Harita teh diobrolan ku Ginggi kitu teh. Andika duaan ulah pura-pura teu ngarasa yen salila Andika nutur-nutur Suji Angkara ti mimiti kampung Cae loba kajadian cawaene maraehan maneh. Ceuk Ginggi harita teh. Parawargi mitra kaum dangu sadayana, sakedap urang rehat heula nya. Jeung wayah kieu ka sadayana anu nuju mararanco dina channel Dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco ya dina channel Dongeng Mang Aa ka Padana Samsudin, ka Pak Permana Hadi Wijaya, oge ka channel Unda Kapanyawangan, ka Teh Rita Damayanti, ka Ibu Dokter Yulinda Belia, oge ka Teh Rita Ersih. Aturan wilujeng ngadangukeun ka Pak Aceh Darsono, ya ka mana wae Pak Aceh, aturan di Cisaga. Lajeng ka Kang Kanu, ka Pak Nurdin, wilujeng ngadangukeun Pak Yayan, oge Teh Mutia Wangsi. Bapak Taryo oge haturan wilujeng ngadangukeun Pak Esther Adelaide, ka Pak Ali Alun, ka Pak Setia Budi, ka Teh Linda Imut, ka Pak Heri Buhari di Cikarang Kalijaya Permai, haturan wilujeng ngadangukeun oge ka Pak Nanang Wijaya, ka Pak Endang Awaludin, ka Bapak Uwon oge wilujeng ngadangukeun nya ka Bapak Uwon ya. Pak Ayep Karsim di Cimenyan haturan wilujeng ngadangukeun Mahadaramang sadayana. Pak Tedi Rahmat di Kadungora oge ka Nenek Yani haturan. Teh Tami Malihah oge ka Pak Agus Somantri, ka Teh Iom Pospa oge ka Teh Enji nu aya di Pandeglang haturan wilujeng ngadangukeun. Mudah-mudahan ieu dongeng katampi kalian kabingahan ku sadayana sareng janten landong pangbeberah kana manah kang urang sadayana. Supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami teraskeun wae ieu dongengna. Andika duaan ulah pura-pura teu ngarasa yen salila Andika nutur-nutur Suji Angkara ti mimiti kampung Cae loba kajadian cawene marehan maneh. Ceuk Ginggi. Maksad salira para cawene anu palastra teh kabeh oge diganggu ku pangrobeda Raden Suji. Ceuk Seta. Ditembalan ku Ginggi cukup ungeuk. Duanana ting haruleng tarungkul bari rumenghap jiga anu ngadadak katarajang panyakit eungap. Jadi ayeuna kaula kuduaan kudu kumaha? Ceuk Madi. Nu penting kaula geus mere panggeuri yen Andika duaan ulah babakti ka si Suji Angkara. Tapi nya eta mah kumaha aran dikawe ngan lamun keukeuh eudek babakti ka Suji Angkara hartina Andika duaan keur adu hareupan jeung kaula. Ceuk Ginggi tandes. Purbajaya mah ukur ngajanteng misahkeun maneh bari teu oyag-oyag. Jigana eusi hatena tetep keur katalikung ku amarah. Manehna hayang bisa nahan amarahna ulah budal harita. Isim kaula oge ngageuri ka salira. Sakumaha dendamna salira ka Suji Angkara ulah teuing getas harupateun ngadamel tindakan anu somborono sanaos dipuri bagus seta sorangan pangeusina teu samluk sadayana namung maranehna silih kilungan silih tangtayungan kana kasalamatan maranehna hartosna Suji Angkara oge kasalamatanana dijaga ku hiji kakuatan. Ceuk Ginggi. Saterusna Ginggi nerangkeun yen di Puri Bagus Seta aya hiji kakuatan anu boga rarancang gawe anu badag. Aya Ki Soka, aya Ki Banaspati. Tos puguh aya Ki Bagus Seta sareng Suji Angkara nu di luar dayeuh pakuan oge aya kakuatan anu dipupuhuan ku Ki Sunda Sembawa.
ngan sanaos ngahiji tetep maranehna baroga kepentingan sewang-sewangan cek Ginggi. Purbajaya molohok mata simeuten basa ngabandungan omongan Ginggi sarupa kitu teh. Kaula teu nyangka Andika anu kusasaha dianggap bodoh kata toloyo, anu dianggap teu bisa mikir jembar, anu pangkatna ukur purah di utah etah, tapi waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos cap cag kurang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-47 dina dinten ayeuna. Insyaallah urang sami-sami teraskeun dina seri anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapiatur dina dinten ayeuna hapunten kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.